Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak anu soleh tur solehah. Kumaha kabarna? Damang. Mudah-mudahan orang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sata acan diajar, hayu urang sami-sami ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna di pangajaran 8 keselamatan diri. Pengajaran bahasa Sunda sekarang adalah pembelajaran ke-8 tentang keselamatan diri. Nah, coba tingali bukuna di halaman 85 ngalengkepan kalimah. Nah, nomor kahiji aya kecap babarengan sama dengan sasarengan. Babarengan sareng sasarengan sami hartina beda tina bahasa lemes atau bahasa anu santun anu sopan. Jadi sasarengan kaasup kana bahasa lemes. Biasana sasarengan sok dicarioskeun ka saluhureun urang atau ka indung bapa urang, ka kakak urang, biasana nganggo bahasa anu lemes. Saja bade nyontoan nomor kahiji salajengna dipigawe ku nyalirannya. Nomor hiji kecapna babarengan sama dengan sasarengan. Warga desa Sukabungah ... nyieun jambatan. Nah, titik-titikna diisian ku kecap babarengan. Kalimah anu kaduana, warga desa Sukabungah ... nyieun jambatan. Kecapna karena sarua atau kecap saharti jadi sasarengan. Warga desa Sukabungah sasarengan nyieun jembatan. Warga desa Sukabungah bersama-sama membuat jembatan. Nah, Ustazah tos nyontoan hiji nomor salajengna dipigawe ku nyalirannya. Nah, pangajaran salajengna nyaeta ngaragakeun kalimah cara natamu. Kalian memperagakan bagaimana cara membuat kalimah kalau kalian mau bertamu ke rumah orang. Nah, di sini ada contoh yaitu kalimah titamu. Punten, dupi Siska aya. Maaf kalau Siskanya ada. Nah, ini adalah contoh kalimah sopan ketika kita akan bertamu. Balesan ti pribumi atau balesan sama orang yang punya rumah, Siska aya, mangga kalebet heula Siskanya ada, silahkan ke dalam dulu. Nah, ketika kita sopan dalam bertamu, pasti pribumi atau yang punya rumah pun sopan kepada kita. Tapi upami urang henteu sopan lamun karena tamu, pasti pribumi ge moal sopan ka urang. Jadi lamun bade natamu atau bertamu ke rumah teman, saudara ataupun siapapun, kita harus sopan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pangajaran dinten ayeuna tos rengse. Pamudah-mudahan ku ustazah dicarioskeun aya manfaatna kangge anak-anak soleh sareng solehah. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarna.